kan di hiji lembur anu estuning lembur nate lembur singkur anu jauh ke kota itu nyitini anu jadi rebutan di eta hiji lembur areka ditu teh manehna teu weleh hese da nyaeta pada marebutkeun wae itu di pedol ku ieu di jingjing ku itu di jewang siri mah tapi ka abah rokaya teh harita ngayakeun eta mah kasareng ieu teh ngayakeun saya marah sing saha wae anu bisa ngelehkeun ieu si Ronald eta nu baris bisa kapililik atau napi mibanda kanyitini para patanang geus daratang anu tisuklak anu tisiklukna pada daratang anu dagang pokoknya dagang baju aya nu daftar 43 urang punjul 2 jadi 45 malah Iwan oge pipilueun aya di daftar kumaha pokna Iwan sekolah kaya bae wayang wae sih eta wayang wae mah kaya kecil bae cek ieu Lem Iwan deh. Sesere dulu. Cek deden. Keun anu dara daftar ngabrol kapan daftaran, kapan itian. Kacaritakeun yen nyetini hulang jentul we di jero kamar. Da manehna mah ke sabenerna mah hate leutikna mah bogoh kaohan. Rojol mah ieu. Barang keur ngalamun kitu nyitini jol ieu Ma Uki nganterkeun baki bari mawa cai haneut. Pok nyarita. Pok nyarita. Pok Nini Uki harita nyarita ka nyitini. Tong Tagarkeun hatene. Kan masalah itu ieu namana aya panitia. Ceuk Nini Uki harita ngobrolan ka nyitini atuh nyitini ngawalon dari anak kerana. Maras pisan mah. Abi teh bingung nu taya tungtungna mah. Salam sama hati abi teh kok bisa kaohan. Upami abi ngajak dasar kaohan. Omah ngurus Ipin. Jengukar. Gunung Catur nama Uki aja nyetini Jawa apa wilayah harita maperang kan nyetini suangkan teger sok sahawai anu menang dina jasa marade cing bisa narima kalayan Gusti Nyai jantung gitu Nyai cing sabar ku apa segala rupana ku apa yang bisa dilaksanakan lain ku api lain api ya apa api ya bener nama hati apa oge untemikeun sabenerna mah ngandalah di kumaha atuh alanggeus ai Nyai jadi rebutan beda sok sieun aya Raja Napati gitu bakal gitu hal-hal itu diharap aya nu hal-hal anu teu diharap nyamannya terus pisan mah oge geus tuluy nyaluyuan pisan kana kahayang ka siapa beuking ora
malahan bingung Gusti cek materi kasa jodoh pun anak Ari mama ukur samu nuawe kalau jadi anak nuhun pisan mah Jeung ini harita nyarios kakaranan pisan ini ugi mah teu loba carios ngaleos ka dapur bari mawa luhur tilas ngaleun ini gunung catur di jero imah ayeuna urang kacaritakeun di luar imah nyaeta di bale Paseban lain Paseban ieu mah di pendaftaran pamentasan nyaeta nu arek saemar para panitia harita geus Areng-areng para pamilon jeung bodas di antarana ieu panitia teh aya Api Pepeng manehna teh panitia dangdut sanes sateuna alah oge Abai Jiban Abai Jiban aya Abai Jiban oge sebagai keamanan Kumpul ngariung amaliput di payungan kuminat Juragan Wihara panitia anu paling terges teh nyaeta MC sahta MC na teh nyaeta sadere kucil MC sunat eta kutiasaannya kutiasaan nyerek ngadukan jelema nah MC kan ada jelema MC Popsuna ya harita dibuka acaranya eta ku Jang Acil gegorowokan dina luhur panggung kalau parantos disariakeun ku panitia bewara ieu mah bewara ieu geus sakumna anu ngariring ieu saemar supanos entong nyana pakarang kangkang kolewang disimpen ka sajarum-jarum potong mulai canak ka pakarangan batu ali kade batu ali cangkorongna mulai dicanak makung eta teh nyata so ngabayangkeun ngabayangkeun we bisa yang mawon tapi ya teh tapi ka potong leungeun semplak tandak jeung masana ieu teu aya dina tuntutan sariwa sembah loh karena geumpeur ieu cenah MC Popsuna ya MC ngadukeun jalmi ya pantanang anu kahiji saha cenah anu baris mayuna-yuna matrega era Acil manehna kagantawangan di luhur podium anu disambut anu kahiji teh nyaeta jago saemara teh nyaeta ohan pisan jago saemara ti Juragan Wihara kanggo jago saemara ka Prabu Ohan montong seri nu ngadeng oh lah ya cari euy ya biasa nang MC Popsuna ya udah harita Ohan ngajolat-jolat di jero imah keluar bari di pita beureum di pita beureum bonu beureum jago wah padung-dung we ieu musiknya aduh di Garuda Putih apa saya marah si samut wae ku ieu jago saya marah ieu disambut kangkang kolewang ya ulah ku keratangan ieu yang MC cek kecil tina luhur podium kegantawangan bari ngagerowan jago saya marah nyaeta Ohan pisan Ohan keluar bari make pita beureum nu tadi dicarioskeun ku Simbori
nanging ohan terada baru geus dinya sorca tinggal manehna kirang daerah Kirang sare. kumargi sawewangi anjeunna teu tiasa monok kumargi ngemutan anu janten pujaan hate nyaeta Nyai Tini. Ohan keluar ka Pakalangan manehna sidakep dina tangtungan anu acet tur pancet. Iya, saya para pantas ya, pantas dong kami. Iya, nepangkeun jago saya para tanya aja bohani. Jeung acil harita berkegantawangan manehna buuk diranjungkeun. Aya sepatu. Kakek sepatu, ya, nami deh. Sepatu buaya ya. Alah, Jago parantos aya di Pakalangan, ayeuna panginten pasar dah di masing-masing RW. Patarangan di masing-masing RW, mangga dipersiapkan wae kangge urutan. Ayo tiap gerak. Anu lalajo cicing. ampun bisa dia aja ditereges kanu lalajo manehna. Patanang anu kahiji anu baris mayunan Yuda ngalawan Ohan teh nyaeta Taryadi pis. Wah kemarahan jeung Taryade. Taryai. Patanang anu kahiji nu baris ngalawan ieu jago sebara nyaeta aya Raden Taryadi. Keprok berkah. Sabun. Kaya anu nonton wah hareup teuing bisi kasebek ku Cai masuk. cai kasih. Acil bagage we sukses menuju bade ngadukeun jelema oge manehna mah teu boleh. Da stuning manehna teh MC pop sunat. Manehna mah oh hiji dua acil atuh dina master of ceremony. Stuning panggagahna. Taryadi harita luncak gegah nakaranan malahanan dina cangkengna Taryadi teh diselapkeun di kongkoyan karemong anu koni. Ujrak Taryadi nincak lemah ngagantawang manehna. Iya jago sandiwara. Oh, kumargi Pak Taryadi teh tukang kacapi. Mohon. Sandiwara jalan Bapakna. Wei, silaing euy. Jago saya marah deh. Jeung Taryadi harita beri popolotot panon geus baru mengadahar arjeum. Beri kawa-kawa. Ohan awalun dari anak menjadi musuh lagi. Nya kuring pisanan menjadi jago saya marah. Sokrek nam heula. Didinya arek menyok ti hareup ti tukang ti gigir ti luhur ti anak. Tong somong saeueur teh. Atuh Taryadi naik cinta. Taryadi harita nafsuna ngahentak-hentak. Aduh. Manehna sadilonyeng ku budak satepak nyaeta nu namina Ohan. Sok sia buru-buru geura pasang. Pasang tau ya. Pasang ke Yason. Pasang ke Yason. Rengkene. Ohan ngarengkene. Ini kenapa dicoba? Ngarengkakeun sukuna nu maksudna aneh. Taryadi harita manehna ge teh eleng-eleng. Manehna ge langsung masangkeun kuda-kuda suku kencak. Katukang suku jadi ngarodot.
sok sia ieu lah neunggeul ka kain ieu ceuk tarian di harita terus mani malah abi-abi momotaran sekalian arah ditinggi teh kawin jeung derek ceuk tarian di harita ngolok ka jadi ohan teu bisa kisina urang kudu ngayakeun dina jalan saemara ieu saha nu meunang eta saha nu bisa ngapipilih kata nepimbi banda ka tinggi ceuk ohan Arya di harita ti popolotot ka ohan padageun dua deung malu ngeunakana beungeut ohan abi ohan ngerikat manehna mundur setengah lengkah kaplos padageun Arya di harita ngangkat angin beuki ngahentap-hentap we Arya di ka ohan manehna nyusul tepus ku gerakan monyet mami ieu galurang lautan 7 Galurang Lautan Jayanti ku galurang lautan Jayanti ohan harita manehna rikat ngagunakeun dampaleunna arek nyatet kana beung Taryadi. Taryadi oge harita manehna bisa ulin dina gerakan monyet kami atau pos. Paneung ohan ngangkat angin. Barang keur kitu. Taryadi dadana dicicek ku ohan ngalambre sapada hari. Pokok pegalan pati harita Taryadi ngalempreh empes diriung-riung diriung-riung kesepuh daya kakian estering piye pukul sagebrakan harita jong malengos suka menake tukok we gitu tapi Taryadi harita puncirat deh sampai sekarang minum si goreng Sulastri si goreng kadang dahar si goreng Sulastri paingan atuh sebenarnya pemerintah Taryadi teh harita lain eleh belut tapi mainan teh Salatri ngajongke sangat nanti bareng minum cokore jatuh we malahan masa kudu minum teh berak sukses araya dina kasuksesan Taryadi puncirat deui panonna tanggi dina tangtungan anak sang kuda-kuda barang geus masang kuda-kuda Taryadi dibetahkeun ku ohan lumpat katain baru dewasa ieu kudu ngelawan ohan anu sakitu gagah rongtahna gitu alah rey aduh teperhatikeun juga atuh pakai kena turun lupa ciranya di tewai ada surak neme kasangakeun pintonan anu kahiji patanan anu kahiji Taryadi lupa mokat mah aja ku samara jeung cepohan ieu acil ngagulkeun kan jago saya parah masih jago harita aya tegeug buat boy kalau ieu saha da taruh saya dewe taruh walah ieu malah ieu kudu di daftar jeung acil harita ngomong ka taruh ngos rek panggelang mayar ke dicicil malah nu teu kabayar kudu dipoto jeung di video alah kitu jeung kitu eta anu saebara di lembur haur ngamang di bumina juragan wihaja keun urang teu nedalagan yang jeung urang teu neulihan juang siang paranti maka tinggalkeun mangsa datang urang sampeun deui